Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadaya. Dina danget ayeuna urang tiasa patepung lawung dina ngabagi warta kabalarea. Tepang deui sareng simkuring tadi dina program Warta Sunda. Dina sababaraha menit kapayun simkuring bade ngadugikeun warta anu judulna Persib jadi juara bobotoh ngarayakeun kamenanganana. Aya bobotoh anu turun ka jalan sanggeus beres nobar ngarayakeun Persib anu jadi juara. Ketika aya anu ngevlog, aya anu ngagerung-gerung motor, anu nganyalakeun bungsu oge aya atau flare oge aya ketika mobil hese maju kusabab atau kusabab bunga kusabab bahagia ningali Persib juara. Salian teh eta aya di Pasopati pas waktu penting anu nganyalakeun flare anu ngalagu Persib jeung sajabana. Pamirsa bisa ningali eta kumaha ramena di jalan Pasopati netika arus ka mamana ge hese kusabab padatna bobotoh anu ngarayakeun kemenangan Persib. Ereka ditu ereka dia ge hese maju. Champion again Persib Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana patepang deui sareng abdi Rayla Maharani. Warta utama dinten ieu nyandak topik ngeunaan dunia pendidikan di Purwakarta anu nuju kenging kasorot di media sosial. Jalaran ayeuna lampah teu marenah di salapan urang siswa ka guruna nyalira. Ieu urata salengkapna. Jagat maya dihebohkeun ku video viral anu nembongkeun kalakuan teu pantes di salapan urang siswa seman 1 Purwakarta ka guru awewe anu keur ngajar di jero kelas. Dina video anu sumebar, para siswa katinggal ngejek, ngagonjak serta ngastongkeun ramu tengah ka guru PKN anu asmana Ibu Syamsiah nalika anjeunna nuju ngajalankeun tugasna. Nu matak ngatukana hate Ibu Syamsiah dina waktos harita teu teurang yen dirina nuju direkam serta didam lelucon ku murid-muridna. Anjeunna nembe terang saatos video eta viral sareng janten omongan masyarakat. Sanajan dilecehkeun secara etika, kearifan anu luar biasa ditembongkeun ku Ibu Syamsiah. Anjeunna milih ngahampura sadaya lampah salapan muridna sarta ngadoakeun supados maranehna tiasa janten generasi anu gaduh akhlak mulia di mangsa anu bakal datang. Ibu Syamsiah negaskeun yen pancen utama saurang guru nyaeta ngabimbing hanes ngahukum ku rasa dendam. Sanajan terus dihampura ku korban, pihak sekolah serta Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Barat tetap masihan sanksi anu tegas sangkan aya efek jera serta jadi pengajaran pikeun murid sejenna. Pamirsa, warta tadi sekaligus mungkas patepan urang dinten ieu. Simkuring ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Wilujeng tepang deui dina waktu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Muhammad Rafi. Abdi di dieu bade mendarkeun berita judulna viral siswa SMA bisa maca angka 814.121. Anyar-anyar ieu media sosial rame ku video seorang siswa SMA anu disebut bisa maca angka nu tadi. Video eta teh anu nyebar ka TikTok jeung platform anu lainna. Ketika jadi bahan omongan loba netizen, loba warga oge ngarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, pangkeun nami abdi Yani di dieu abdi bade nyaritakeun warta ngeunaan tim sakola poli anu parantos juara. Garut 18 Mei 2026, tim bola poli SMA Harapan Bangsa hasil jadi juara di turnamen poli antar sekolah tingkat kabupaten. Kegiatan itu dilaksanakan di lapang olahraga kabupaten serta di puluhan sababaraha sekolah. Dina pertandingan final, tim SMA Harapan Bangsa papanggih tim SMA Nusantara. Pertandingan lumangsung kacidas di Blikna. Sabab duana tim boga kamampu anu sarua. Tim SMA Harapan Bangsa akhirnya bisa menang pelayanan skor 3. Kemenangan ieu terlepas dina usaha jeung kerja keras para pemain anu latihan secara rutin. Salah sahiji pemain unggulna Andi jadi bintang dina pertandingan sabab sering nyieun poin penting pikeun timna.
Pelatih tim menyebutkan yen kemenangan ieu teh hasil tina disiplin jeung kerjasama anu hade di antara anggota tim. Salian ti eta dukungan ti guru jeung babaturan oge jadi penyemangat pikeun para pemain. Kalawan hasil ieu, tim SMA Harapan Bangsa dikaharep bisa ngarenjatkeun prestasi dina bidang olahraga poli. Turnamen poli ieu oge dipikaharep bisa jadi ajang pikeun ngamekarkeun bakat siswa dina olahraga sarta nguatkeun rasa sportivitas. Bogi-bogi besi presentasinya biasa janten panyalangkeun pikeun urang sadaya. Sing salamat sing bagja sareng wilujeng sumping deui di video selanjutnya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring Febri Sialarang Santo di dieu abdi bade maca warta ngeunaan bahaya kecanduan HP di kalangan remaja. Kiwari telepon genggam atawa HP geus jadi bagian penting dina kahirupan sapopoe. Hampir sakabeh jalma, boh budak, boh dewasa pasti ngagunakeun HP pikeun komunikasi, diajar, neangan informasi jeung hiburan. Kemajuan teknologi memang mawa manfaat loba pikeun kahirupan sapopoe. Tapi lamun dipake kaleuleui kete bakal mawa pangaruh goreng khususna pikeun para remaja. Ayeuna loba pelajar anu leuwih resep ulin ti HP tibatan diajar atawa ngobrol langsung jeung babaturanna. Sababaraha di antara sok main kaulinan online, nonton video atawa muka media sosial nepi ka poho waktu. Aya oge nu sok sarepeuting lantaran terus-terusan ngagunakeun HP. Hal eta nyababkeun kurang sare hese konsentrasi nalika diajar panon jadi gancang capek jeung nurunna prestasi di sakola. Salian ti eta pamakean HP anu kaleuleui oge bisa ngajadikeun remaja kurang aktif dina kegiatan sosial. Maranehna jadi jarang olahraga, jarang ngobrol jeung kulawarga, sarta leuwih loba cicing sorangan netep ka HP. Lamun kebiasaan ieu terus lumangsung, eta bisa mangaruhan kana kesehatan awak jeung pikiran arurang. Ku kituna urang ngagunakeun HP teh kudu wiyaksana. HP memang penting pikeun kahirupan modern, tapi ulah nepi ka ngajadikeun urang males diajar jeung poho kana kewajiban. Urang oge kudu bisa ngabagi waktu antara diajar, istirahat, ngebantu kolot, jeung ngagunakeun HP ku cara kitu. Teknologi bisa dipake pikeun hal-hal anu leuwih mangpaat sarta teu mawa pangaruh goreng pikeun kahirupan urang. Sakitu wae nu kusim kuring sampaikeun wartana. Bilih aya kakirangan mohon dimaafkan. Hatur nuhun kasadayana. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana.
patepang deui sareng abdi Fahila Hadiansyah dina acara Warta Sunda. Pemerintah Kabupaten Cianjur ngayakeun parade budaya napak tilas Pajajaran dina mieling Hari Jadi Sunda 2002 genep dina poe Kemis 7 Mei 2020 genep. Acara anu miboga tujuan pikeun ngalestarikeun budaya Sunda ngalibatkeun pewakil ti 27 kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat. Nurutkeun berita, arak-arakan dimimitian di lapang Rawatasari jeung rengse di aula Kabupaten Cianjur. Sapanjang jalur, pamilon nampilkeun rupa-rupa kasenian tradisional Sunda. Ieu acara oge dijadikeun sarana pikeun nguatkeun sinergi antara tokoh masyarakat dina ngajaga jati diri daerah. Dina biantara Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi negaskeun pentingna ngalestarikeun jati diri Sunda di tengah kamajuan zaman. Manehna ngajrujung warga sangkan milu aktif dina usaha konservasi alam jeung nguatkeun persatuan antar daerah di Jawa Barat. Mamumule budaya ngajaga lembur ngariksa alam pikeun kahareupna. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sakitu informasi dinten ayeuna, simkuring Fahila Hadiansyah pamit pungkur pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi dede, jadi abdi bade nepikeun hiji warta ngeunaan kenaikan harga plastik. Harga plastik di sababaraha daerah ayeuna ngalaman kenaikan anu cukup signifitas. Kenaikan ieu disababkeun ku mahalna bahan baku plastik sareng ongkos distribusi anu beuki luhur. Akibatna loba pedagang bungkus plastik jeung usaha leutik ngarasa kabebanan ku kaayaan ieu. Numutkeun sababaraha pedagang, harga plastik ayeuna naik antara 10-20% dibandingkeun bulan kamari. Hal ieu oge pangaruhan kana harga plastik barang dagangan sejen anu ngagunakeun bungkus plastik. Pamarentah tiasa milirian solusi sangkan harga plastik tiasa stabil deui serta henteu ngaberatkeun masyarakat. Selain ti eta, masyarakat oge diajak pikeun ngurangan pamakaian plastik ku ngagunakeun bahan anu leuwih ramah. Sakitu wae anu tiasa abdi dugikeun, mugian tiasa janten informasi anu manfaat pikeun urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Arfa Pradipa Anissa bade medahkeun berita nu judulna tanapi warta nu judulna banjir sebab sabuah kahujan deras nu kajadian di wilayah Jawa Barat. Wilujeng enjing para pamirsa tepang deui sareng simkuring dina warta pangayama dinten ieu. Simkuring bade nepikeun hiji kajadian anu nembe kajantenan di daerah Jawa Barat. Dina sababaraha dinten katukang hujan deras anu turun ti peuting tepi ka isuk nyebabkeun banjir di sababaraha daerah Jawa Barat. Salah sahiji daerah anu katarang cukup pama nyaeta sababaraha kampung di Kabupaten Bandung. Cai mimiti naek ti peuting kusabab walungan teu sanggup nampung debit cai anu terus nambah. Akibatna tina kejadian ieu ratusan imah warga kakeueum ku cai kalayan jangkungna ngaontal nepi ka 0,5 meter nepi ka 1 meter. Sababaraha warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman jiga aula desa jeung sakola anu dijadikeun tempat pangungsian samentara. Numutkeun keterangan ti aparat setempat, banjir ieu disebabkeun ku hujan, kalayan, intensitas luhur sarta saluran cai anu teu mampu ngalirkeun cai kalayan lancar. Jabat eta sababaraha jalan utama oge teu bisa dilewatan ku motor, mobil kusabab caina cukup luhur. Tim gabungan ti BPBD, aparat kepolisian serta relawan geus turun langsung ka lapangan pikeun bantuan proses evakuasi.
Warga serta nyalurkeun bantuan seperti dahareun, cai, jeung obat-obatan. Pemerintah daerah ngingetan ku sakumaha masyarakat supaya tetap waspada karena kemungkinan cuaca ekstrim anu masih bisa dijadikeun dina sababaraha poe kahareup. Warga oge diperintah sangkan salawasna ngajaga kebersihan lingkungan, utama ulah micin runtah ka walungan sangkan saluran cai teu mampet. Mugi kayaan tiasa gancang pulih sarta warga anu ranjang musibah dipasiehan kasabaran. Sakitu warta ti simkuring nu bisa disampaikeun, hatur nuhun parantos nyimak. Dugi kapendak deui di warta salajengna. Wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten rerencangan sadayana tepanggen deui sareng Abi Ahmad di acara Ahmad News anu ngabahas warta-warta viral zaman ayeuna. Di dieu Abi bade ngabahas warta viral deui nyaeta heboh temuan ulat di menu MBG Tasikmalaya. Warga kota Tasikmalaya ayeuna kedihebohkeun ku kapanggihna ulat dina salah sahiji menu MBG di salah sahiji sekolah. Kajadian ieu jadi viral saenggeus video jeung foto dahareun eta sumebar di media sosial. Dina video anu sumebar katempo aya ulat dina wadah kadaharan anu dibagikeun ka siswa. Sababaraha hiji siswa jeung kolot murid ngarasa hariwang kana kebersihan jeung kualitas kadaharan anu disayogikeun dina program eta. Pihak sakola langsung ngalaporkeun kajadian eta ka panitia penyedia kadaharan jeung dinas patal. Sanggeus meunang laporan, petugas langsung ngalakukeun pemeriksaan pikeun ngaleungitkeun sebab munculna ulat dina menu dahareun eta. Numutkeun keterangan ti pihak penyedia MBG, kejadian eta bakal dijadikeun bahan evaluasi leuwih diawasan deui. Sedangkeun Dinas Pendidikan ngajelaskeun yen pihakna bade terus ngawas kualitas kadaharan pikeun ngajaga kesehatan siswa. Kejadian ieu meunang loba perhatian di masyarakat di media sosial. Loba warga miharep supaya program MBG tetap dijalankeun kalayan bersih, aman jeung leuwih lati dina ngolah kadaharan. Sakitu wae anu tiasa Abi sampaikeun. Arurang bertemu lagi